Drama si Neng. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Menyok. Adik poe naonnya Neng poho? Maknya anu sekolah tetap apal poe, pak kemis nama? Lain tak apa, tapi Neng teh poho. Meni jika nini teh nya maneh pohoan? Ya kan atuh ngaranna ge manusia mah bukan nabi boy. Nembal we maneh mah pagawean tehnya di bawah teh bekal. Bekal naon ari mama? Pan mah geus aya ieu, makanan gratis. Salah. Geus kebagian kitu eta sekolah maneh? Geus apaan geus 2 minggu eta teh mah kebagian lagi. Nah, atuh teh bebeja ka mama, hanas nyangut di subuh keneh maneh mah. Kumaha budak teh cenah nya? Geus oge, apaan kamari mah pas ini nih, pas keur nonton Nangtu Akademi eta pas si Robi geuning, si Robi keur tampil. Heeh gitu. Ning mama teh ngadenge henteu meureun. Da mama atuh lamun nonton TV teh sok bari sare. Tempo we channelna dipindahkeun hudang ora. Ngaranna ge ibu-ibu atuh seneng teh ninggalna teu apal wae. Udah diacak. Asa bau naonnya ya teh? Bau tutung mah, asa bau tutung. Wah siapa poho mati kena kacang. Tuh nya bisa we ka batur nyebut pohoan, ari manehna sorangan rapikun. Dasar ibu-ibu. Cuaca teh mending hujan gini, suge-suge. Assalamualaikum, Neng. Waalaikumsalam, Jasmine. Ya Neng didiam nih, teu kudu geroang. Tumben kamu rajin nih, kayak gak siap. Biasa neng lamun aku nyamper, kamu sare kene. Lain aku anu rajin Jasmine, tapi kamu anu nyamper aku telat. Telat gitu? Emang sekarang jam berapa? Sekarang mah jam ini 6.15. Ica mending gede-gede teh, eta jam tangan megalodon. Di, eta mah jam tangan atau eta mah jam dinding. Hah? Nu bener Ica eta teh jam dinding? Bener Neng. Nih mahiwal pisan kau mah Ica, jam dinding dijieunkeun jam tangan gerak. Ya kan Ica teh biar tahu waktu atuh Neng, terus biar keren. Keren kan? Keren cenah kaos gitu teh. Sakitu juga Power Ranger oge. Jasmine kau masih sirik ya sama Ica, makanya ngomong kayak gitu juga. Gak punya jam tangan. Di? Iri bilang bos. Ica kumaha maneh wala bebas. Meni garlut wae nya ieu ade lanceuk. Jasmine, kamu kan ke sekolah agama mah? Balik sekolah? Ya, dia kalau emangnya mau. Emang si Ica terus sekolah agama. Iya kan namun Ica masalah kontes sekolah agama, Ica mah bisa bantuan Kang Badru. Malah beli Badru. Emang kamu bantuan Kang Badru teh digaji Ica? Ya itu sih Ica gede membantunya secara sukarela aja. Soalnya kasihan Kang Badru teh ini banting tulang sendirian. Atau Ica mending dalam kewajiban kamu bantuan Kang Badru mah? Iya kan gimana atuh Min, Ica teh kasihan sama Kang Badru teh. Si Ica mending lila-lila mahnya Ica maneh anu dibanting. Kesel deh. Tapi hari ini mah Ica mau ke sekolah agama. Soalnya Kang Badru lagi peri, lagi nggak jualan. Kang Badrunya mau dipaisal wajahnya. Kumaha maneh we Ica meni, aku mah udah muak ngadengin oge. Sabar Jasmine, sabar kamu teh meni. Poe enak tadi tes hafalan lain sih? Alas ya heuh kumaha tuh. Kamu geus hafal can? Deh, nya acan. Kumaha atuh nya? Mangkaning Ustaz Hamid mah galaknya ho. Emang hafalan naon gitu guys ini teh? Eta geuning Ica surat pendek. Oh, anu eta mah Ica ge atuh hafal eta mah kecil. Alah, yang betul, Ca. Cing sok apal teh kumaha? Lain kamu teh Ica tapi bismillah. Iya Ica teh lupa. Bismillahirrahmanirrahim. Huwa hum hiya huma huna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu. Cari mana itu mah bukan surat pendek. Oh lainnya. Terus naon atuh Min? Eta mah domir lain surat pendek. Kumaha sih si Ica teh? Tuh keur masalah sombong deui. Dasar koneng. Ya udah atuh iya Ica salah. Siap salah. Hayu Jasmine orang berangkat. Duh. Hayu tuh. Iya hari Ica mau diajak ini teh. Hayu tuh koneng orang berangkat. Ica nya nggak akan digandeng ini teh Min.
Ya meni rujuknya mana Ica? Ini gitu kayak teh. Hujan Hujan. Duh, hujan kieu bade kumpulan teh. Ibu-ibu terus aya teh acananya ibu si bunda. Ari neng emoknya, iya motor teh dicokot-cokot. Dibikin pugu atau ka mama neng. Nah, asal bawa teh ucing kieu ieu teh. Mama neng punten. Tak gini diomongkeun teh aya. Aya naonnya? Mama neng bade ngajukan pinjaman? Lain meni abang petugas emok nawarkeun pinjaman. Iya, nah motor teh dicanak-canak. Oh, nya abi teh hilap Mama neng. Maknya iya hilapnya nepi ka mang bulan-bulan. Geus aya meureun ini sabulan ada dia motor. Maklum Mama neng, apan abi tehnya terus kebiasaan ieu teh jalan kaki jantan hilap ke motor. Ayahnya eta kukituna neng emok. Duh aing nih teka pikiranna. Nya atas atuh ke ku abi canaknya we kumpulan. Hayu Mama neng ti payun ah. Hayu. Lain kuna naon neng ieu motor teh halangan mun sasapu teh dibikeun pugu jeung mama neng. Oh geus kesimpel geuning eta nya geus garing aduh. Punten Bunda. Mangga neng nya geus sehat neng yo. Alhamdulillah Bunda abi mah tos mendingan ya teh. Maknya geus sehat eta bibirna masih pucet neng. Padahal mahnya lamun geuring kene mah teu kudu ieu, teu kudu maksakeun kewe Bunda anu ieu naon teh ngubukeun angsuran ke Bunda anterkeun ka kantor Bang Emoknya. Maknya sugani bere deui bolol cucu lemang maknya. Wios Bunda da abi mah kuat insyaallah. Ngan ka mana ieu teh ibu-ibu na teh acan kumpulnya. Biasa neng jika nama telat we ibu-ibu mah maknya kalau di luar hujan mah pasti bukit telat maknya. Oh gitunya atau satu orang antosannya. Neng, mana juga anu lulus gitu eta teh, terus tuang tak acan. Teu acan nya eta Bunda, nembewe tadi enjing tuang bubur sareng lontong. Maknya, atau eta mah geus tuang ngaranna neng maknya. Nya teu acan atuh Bunda, apa lamun teu sareng sanguma eta teh teu dietang tuang. Maknya, so aya we, yo si neng emok mah, hayu atuh orang tuang heula itu Bunda masak sambil nungguan ibu-ibu hayu. Hayu atuh Bunda yuk. Petugas emok gegeuningnya aya kana sangumari kan maknya. Bosan tenan ya aku nang kene. Orang ono koncoku. Tapi kalau aku mulai kasihan loh Erna sendiri nanti. Nganteran lah ya, Ren kabar aja Ibu Tatang. Aing mahnya dikantarkan kayak mau barang tanya sih. Iya, sesre nih udah aku semua. Balik pisan. Bawa hadap ya ke tempat mah. Aku ini kalau dipikir-pikir no kangen karo pendopo. Apa aku mulai wae yo? Punten. Permisi Ibu. Kowe iki yo kalau ngomong iku iso pelan-pelan ora? Sakit iki telingaku. Han. Ada tidak gitu antus ana gede tonte. Mau opo kowe kesini tondo? Iya, matur-matur laundry anak Ibu Erna Sumarni. Oh alah, kamu ini kerja nang tempat laundry toh? Lain yo, mah tegawe di tempat laundry tapi Imas ownerna. Owner Imas Laundry Berkah Jaya Abadi nan Jaya. Oh, ngono toh? Berarti kowe iki wanita hebat ya, wanita mandiri. Ya Allah, siapa dulu tuh Imas teh. Tapi yo, kowe iki jangan terlalu mandiri. Emang kunaon gitu? Nanti kalau kamu terlalu mandiri, suami kamu nanti ngerasa nggak dianggap, nanti dia cari yang lain, gimana toh? Ya gampang tuh sama Ibu. Lamun suami Imas cari yang lain, Imas tinggal cari yang lain. Apa susahnya itu? Kamu iki dikasih tahu kok malah ngeyel toh. Jadi wedok itu harus nurut karo suamimu, karo bojomu. Mending ngomong karo suami lagi apa nawe Mas mah ya. Kumaha cenah? Ya kan nanti kamu itu punya suami toh, punya bojo, yo. Nah, kamu itu jangan terlalu apa-apa sendiri, harus melibatkan suamimu. Nanti suamimu gak terlibat, dia melibatkan wanita lain. Ibu deh kayaknya zaman ayeuna mah wanita teh kudu mandiri, lamun teu mandiri kita diinjak laki-laki. Bener kan? Mataknya Imas mah dik mandiri we beh diinjak-injak sama laki-laki.
Kowe yo dinasehatin kok malah. Sut gandeng. Gue sama anak-anak dek ngantarkan laundrynya. Nubrana tak. Bye. Aduh. Dinasehatin kok gak pernah didengar. Pantes saya belum rabi-rabi. Ari ibu-ibu guys kumpul acanya di emas si bunda. Tekuat ya ibu haji teh hayang pamer emas. Nih piam teh anya eta minta buerna. Hari mas. Dek mana iya maneh teh eta mamawari gen. Dek iya mas mah ngantarkan laundryan kayak mah butatang. Oh gitu eta teh mas. Haji, kok naon eta teh gituan gegero? Kalau kata? Ah, henteu ieu mah hayang we kikieuan. Tapi Imas maneh henteu ningali kitu aya penampilan anu berbeda ti Ibu Haji. Anu aneh. Naon? Oh, Ibu Haji. Anggur liang aya 2 teu nambahan jadi 3. Oh, iya murahnya. Haji di behal. Lain atuh imeng sok coba perhatikan anu detail naon anu berbeda ti Ibu Haji sok. Naonnya? Oh, Imas sekarang enggak gini Bu Haji. Enggak sok. Naon Imas sok? Sanggul Ibu Haji nih kan teh. Pantesan emang rapi ya namanya. Sana makan gitu gini. Juga Naruto ini mah enggak rapi. Lain eta atuh Imas maneh teh. Sok buru coba tebak naon sok. Teh liar meni. Salah geus ah. Balik ini bye. Har, teu balik bisa eta si Imas. Siwar kitu panonna teh teu bisa ninggali emas Ibu Haji. Kalau dipikir-pikir yo, Erna iku ora usah kerja. Cukup nang omah wae, bantu aku, layani aku. Suami PNS kok kerja. Kira-kiranya eta ibu-ibu di kumpulan teh ngeuh moalnya kana emas baru Ibu Haji anu sakieu badagna. Uang kok ora ono sopane to? Lewat ora permisi to? Har, saha eta teh anu ngomong? Oh alah, bukan cuma orang sopan toh, matane siwer manusia iki. Har, sok sembarangan kita tete ibu ngomong tanya. Aku iku ngomong orang sembarangan, selalu sesuai fakta sama apa adanya. Oh, apa adanya eta teh ibu teh ngomong teh, jika halis ibu marenya eta sauprit gitu apa adanya. Loh, kowe kok jadi ngomongnya alisku toh? Nya enggeus kudu ngomong ke naon atuh ibu, apa di dalam diri ibu mah tidak ada yang menarik seetik-etik acan. Hehehe. Kowe iku sopo toh? Ngomong kok ora-ora sopan santune? Perkenalkannya Ibu Haji Nunung, haji 2 kali, haji mabrur, orang terkaya di kampung ieu. Kampung si Neng. Wong sugih kok tampilannya koyo wong kampung sih, wong desa. Dengekeun ya. Apa nanya Ibu Haji mah merakyat jadi outfit nage sesuaikan rakyat di depan di dia mah lolobana rakyat miskin. Jika ibu pan miskin sembarangnya cocok yo. Aku iki wong sugih. Delo iki baju aku to. Masku wong sugih aku iki ora kaya kowe. Wong desa. Naon eta mah gelang nage jiga kongkorong si Blacky. Sapa iku Blacky? Eta guguk. Kowe iki yo bener-bener ora ono adabe. Tapi boga emas loba tuh. Cincin Ibu Haji mah kuat kaloba rencem kieu tuh. Komodo mah aya mutiaraan. Pan orang kaya Ibu Haji mah. Da, di dinya mah lain orang kayanya tuh boga cincin. Yo, tapi kan minimalnya Ibu, lamun deuk ngaku jadi orang kaya, cincin teh kudu rencem ye loba. Minimal unggal jari aya hiji we. Iya, tapi kan gelang aku iki lebih besar daripada cincin kowe iku. Percuma ibu nya gelang gede ge tapi dia kongkorong anjing mah ah. Hai ibu, Bu Haji ti payunnya mangga. Kowe. Ngomong kok seenaknya dewe to. Ora di sekolahiku mulut teh. Jang naon ieu nyakolakeun mulut, mending sakolakeun mah BPKB. BPKB cincin juga Ibu Haji. Wong iki kok koyo asu to. Sekarang aja ini 6.15. Hilap gitu udah gaduh mata ada hak. Terus sama biar kalian juga. Keren kan? Nembeta di WI isuk nuang bubur dan ronda dan Sekarang macam ini guys. 6.15 sakit pas gitu aja anjir. Si Imas teh panona karena Mas Ibu hantok. Keren kan? Makasih Bang. Apa ya? Dia tuh apa bahasa Jawa? Palpale.
Makanya Ora, ojo, ono. sekarang macam ini. Kowe iku sopo sih? Ngomong kok ora ono santo. Aku ketawakan di balik itu. Oh, baju gue ini bagus. Lihat lagi. Tapi kan gelang gue ini lebih kan lebih. Bibirnya, mulut,